Iya tadi teraskan latihan. Tes beres, Bu. Beres. Tah gitu ya. Urang teh salaku regenerasi anak muda ya anu mencintai tradisi sorangan omat ya. Kudu latihan anu bener. Ya, sing suhun, sing susun soson, sing soson. Ya. Bu, tapi tempatnya sempit, Bu. Iya ulah kehalangan ku tempat. Lu penting mah ngembangkeun ngamumule seni Sunda nya tradisi Sunda ya teu kudu sempit-sempit sok ayeuna mah latihan kudu serius. Bu, kumaha lamun latihanna di Mayang Sunda? Di Mayang Sunda anu di Jalan Peta nomor 208 ya Bu. wah atuh eta mah ieu gagabah yang latihan di dinya kudu mayar ieu nya ge tempatna wah luas gedenya ulah terus di dia dimanfaatkan tempat ieu sacang kewok oge ayeuna mah kieu nya sok ayeuna mah istirahat heula sabari ya ambu kudu mikiran eta tempat Mayang Sunda supaya hidup bisa latihan di tempat anu gede nya sok ayeuna mah istirahat heula. Barudak zaman ayeuna namanya geus dibere tempat anger keneh. Tapi dari pikir-pikir nya barudak teh moal bisa berkembang lamun ngan saukur tempatna dukdek ieu. Da meureunari teh nya kudu aya gerakan tangan cenah kitu. Manya sakieu gitu. Cing. Katialukan heula si Abah, sugan si Abah apa? Ka mananya si Abah? Abah. Oh. Di mana si Abah? Abah. Oh. Ka dieu Abah. Namun amu bagus ngobrolkan beurang keneh ieu teh. Lain ari Abah di mana ieu? Ieu geus ngalacengek tuh di kituan we. Gusti, Menang hiji lumayan. Musim pandemi siga kieu mah urang teh kudu loba pepelakan, Bah. Nya atuh. Ya, lain pepelakan ngan syukur tangkal, tapi melak oge kahadean. Apa si amu? Abah bade melak. Hah? Sok mayarkeun heula tuh. Apaan ngol peuting Abah sok ngelak. Lain di kadinya tuh Abah. Naon ngobrolkan teh? Lainnya bieu ningali barudak. Heeh. Mani kuat serius semangat Lah latihan. kudu atuh, kudu semangat. Tapi ngan hanya kal. Nya kunaon? Barudak teh cenah ngarewas ya ka ambu teh cenah, Bu. Hayang di tempat anu lega, cenah di dieu mah heurin dukdek cenah sacang kewok cenah. Tuh piraku kudu ditegalega. Ari Abah tadi teh bae barudak teh nyarankeun ka ambu teh, ambu cenah kumaha lamun di Padepokan Mayang Sunda. Padepokan Mayang Sunda. Lain teu hayang amu. Kunaon gitu? Bisa barahaeun mayarna atuh. Pan urang ngebatan sakieu. Yeuh, apa ambu ge Abah teh geus lila tara nyalung ku pandemi ieu teh. Jadwal ge dibedokeun. Lain bahnya heeh. Da kumaha tempat beureunya kumaha mayar kitu. Nya nya atuh. Tapi cenah bah sugan we atuh eta kan Mayang Sunda memilik pamarentah mah nya kudu mayar. Nya teuing apa dinya mah ngan sigan mah meureun kudu mayar oge atuh dapan eta teh meureun gedung alus.
Heeh, barudak teh loba kahayangnya padahal makeun bae atuh mangpaatkeun ieu tempatnya. Nya aku Urang mah zaman baheula geuning nya abah baheula silat, ambu nyanyi teu kudu di tempat anu leganya. Ai nyanyi teh aku rek lulumpatan di sakitu ge cukup nyanyi. Apa-apa ayeuna mah beda, zamanna atuh barudak teh nya kudu leluasa bah, da di nu tarian teh kan gerakna teh. Wah, kitu tah bah. Ieu teh naon cenah bah tah? Ka dieu geuning. Ukel. Nah, ka dieu geuning bah. Apa? Ayeuna lamun kieu bah ye, dukdak urang teh nya nya ge kudu jaga jarak. Dari nari mah anggar sok geura bah. Cing rasakeun ku abah lamun urang narina kieu. Dukdak sahareureun pan. Nya. Tapi lamun jauh bah. Jaga jarak. Nah, bah kan raos bah. Nya kudu tilu lega. Tetapi da atuh kumaha amu da bah teh lain teu hayang ngusahakeun. Batan sakieu pan amu ge eta. Heueuh. Sapopoe can kiri ditaan panci. Nya sakaingetan abah, ieu amu teh ngeraksukan ti Lembayung ID Store anu kada setor. Eta teh Ieu teh ngredit bah. si ambu mah nya. Heueuh nyar-nyar wae pika pusingeun teh. Tapi bah alhamdulillah bager bah nge-endorse bah. Ngaenos. Tapi kamu unggul ari eta ti mana eta? Ieu ieu mah buatan sendiri. Namina kan ieu mah pami imah Lembayung abah Nya. eta naon? Ieu mah Gen Collection. Alah, promosi si abah. Tapi bah bener bah. Ieu urang kudu terang bah ka saha. Urang teh kudu ka saha atuh Minang Sarayana. Da ayeuna lamun dina Google dina ieu teh boga HP, Teu urang boga, teh kan urang teh. boro-boro keur meuli HP, keur meuli beasa kilo wae geuning musim kieu mah. Heuh ka warudak wayahna we kitulah latihan sakieu ge kitu. Oh, tapi ke barudak mah anggar. Sampurasun. Tah, rampes. Rampes. Mang Jenal. Iwan. Nah, ieu teh siga nu sarara teh. Nyaeta ieu teh keur naon nya curhat barudak cenah aduh. Alah, piragi nu karari itu senang atuh sing senang. Hah? Biarpun keur pandemi senang. Iya, Abah lonceng. Kuring mah ya, walaupun masa begini juga tetap senang ya, Abah. Senang. Urang mau Ya, udah itu teh Mang Jen. Aya proyek sia deuleu. Proyek. Heeh. Amu teh jauh-jauh teh geuning. Alah, nyalung deui amu. Abah ieu. Amu si Abah nyalung deui. Nya geus bisa kitu urang Mang berkesenian. DP heula atuh, DP. Lain nyalung deuleu lain. Naon? Mang Darma butuh tukang ngoret. Kitu tadi gegeri atuh gegerakan geus kitu. Atuh nah kagara ge wing kitu. Taek terus tapi ya, nyalung. bae Abah. Satungtung urang pandemi ya salila pandemi ieu kakarak aya proyek Abah tah ngored. Tapi ngoret ge nya. Mang Jenal aya waktuna teu. Iraha. Itu si Mang Darma, Tingali. si Mang Darma. Ya, Abah. Abah. Can. Si Abah mah nya ngored oge tiap wengi ge ngored anjeunna mah. Dewasa eta mah. Nya. Gede wadul ka saha dewasa teh. Bener tapi bisa. Bisa lah itu kan. Bisa. Demi sesuatu bisa we. Hari tadi sedih kunaon eta teh? Nyaeta ieu teh barudak latihan nari. Heeh. Di dia hareureun cenah yang dinu lega. Heeh. Kahayang nama cenah di ditu di Mayang Sunda. Duit di mana di Mayang Sunda? Tah eta Kudu nyewa ti sabaraha. Abah jauh deui. Di Mayang Sunda Nya. lain kuring apal nu bogana. Ini boga Mayang Sunda? Heeh. Itu Cing geuning. cing saha? Eta kepala naon? UPT. UPT sia. UPT ngaranna teh. Eta teh bagian naon eta teh? Lain, Mang Jen lain. Kepala UPT. Nya bagian naon eta teh? Anu bogana Oh, anu ngurus-ngurus eta. ngaranna teh Pak Yuyus. Pak Yuyus. Ayuyus. Dokter Randes ya. Oh. Berarti Dokteran. lamun budak urang hayang latihan di Mayung Sunda, ka Payuyus kitu? Cing atuh, penting lah pangusahakeun. Sugan ieu mah tudanya Nya. ya. Abdi teh kan di dieu teh sareng Payuyus. Abah teh ambu teh mulai tradisi, barudak teh hayang janten generasi anu teh hilap kanu tradisi. Da ada di bumi kieu mah nya sanes ku masalahna. Naon gitu. Engke ku kuring isu pageto kuring yang hareup ka Pak Yuyus. Aduh lah sup pageto mun bisa Ayeuna ayeuna. karunya Kan baru. proyekna ayeuna mah Mang Darma. Heeh. Nya atuh sakantenan ka Mang Darma tapi Payuyusna ka dieu kitu tah. Pasukan gitu nya ya mah bukan baik sukan ge mun bisa mah teu naon ayeuna. Supados jelas jentre tur eces tah. Nya, nya. Gitu. Pokona ayeuna kuring ka Mang Darma heula. Sanggeus eta kuring ka Pak Yuyus heuh. Nya. Jadi hayang naon tempat latihan. Latihan. Oh. Nya hoyong jelas pokoknya di Mayang Sunda teh Oh, kedah atuh di dieu kumaha mah. gitu. Sempit Hareureun, kieu, sok hareureun, kacugak ongkos. dugdak lah. Nya hawatos barangkali teh hoyong ngembangkeun gitu. Nya geus kitu we lah pokona mah.
kuring ayeuna ka Mang Darma. Nya. Si yen si Mang Jenal teh bisa nya. Bisa ada kalender can dibuleudan gitu. Acan? Can. Heeh. DP, Ade. DP Tapi mah DP. Omat, Engke kuring ngomong heula ka Mang Mah, Darma. Omat etanya Pak Yuyus eta kepala UTP teh geuning. Naon kepala UTP? Naon atuh? Nyahoanan. Kepala UPT. UPT, nah UPT bisi salah. Nya kitu we lah nya Nya, pokona mah. nya. Siap tapi? Siap. Ayo. Duh. Sampurasun. Rampes. Aduh hatur nuhun Monggo satana. montong sarara di deui ya. Nya. Teresep. Abah, Heeh. terus kita berlayar 2 pulau terlampaui, Pak. Aya ngored jeung gorowong Nah, urang teh. aya ngored. Hasilkeun Hasilkeun. info Mayang Sunda budak bisa latihan. Tapi mudah-mudahan urang teh bisa gratis pang mah eta. Hiji eta jeung urang teh kan kudu apa? Mayang Sunda teh tempat naon gitu tah. Selain Tempat eta cenah gedung kesenian eta teh. bisi kata der amu teh hayang wedding misalkan naon atuh pokona urang ieu hayang informasi anu jentre lah gitu. Heeh. Tuh. Engklak kan teng 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 kergumbira. Senang apa Senang, nang jeung nyali. Rampes. Apa? Eta Lebat. Cari. Duh. Mang Jen. Ya. Kabeneran ya. Aya tamu ka Mang Jen. Pak Dharma anu bade ngoren teh ya? Padahal mama abah ge apal atuh. Ih, matak Sanes, amu, ieu teh sanes. Oh. Ieu teh kepala UPT teh ya. Oh. Ayuyus. Alhamdulillah. Anu bade ngajelaskeun Mayang Sunda teh nya anu tadi teh. Alhamdulillah amu. Mohon eta Manawi teh. Kawasan tiasa. Nuhun tiasa durumpaheun ka dieu. kabeneran Mang Jen. Pan kuring teh rekateun Mang Darma. Ya. Papangi jeung Pak Yuyus di pasar. Kuring teh ngobrolkeun naon anu tadi ku Mang Jenal hayang latihan budaknya diobrolkeun. Alhamdulillah. Cenah atuh ieu we Bapak urang ulin ka dieu cenah kitu ka rombok Mang Jen. Tah Jadi Abah. bawa we ku kuring teh ka dieu. Abdi meli kaisinan menewi teh Kang Dharma anu bade proyek ngoren. Aduh hapunten. Baik. Ayu Yus hapunten. Mangga tuh dihaturangan tuh Aduh dihaturangan Mangga, panggil. Yus, cali. Mani reueus urang teh. Can harus cahaya aja banyak. Coba Abah aya naon ieu bambu? aduh. Ke heula sagedap Pak Yuyus. Da kumargi abi mah bade ka Mang Darma aya padamelan ieu teh permios we atuh abi mah nya. Nah, Sok mangga Mang Jen, ngobrol we nya. Pun, Assalamualaikum sampurasun. Rampes. Tong hilap eta DP. Nya. Isin. Aduh, aturangan apa? Aduh, udah hapunten nih. Mun Terus ieu rumpaheun ka dieu, ka saung butut gitu tah. mohon. Sok kamu atuh naon anu ku amu di mun abi teh Bapak ieu teh karesan gadumurang kali. Anjeunna hasil teh berdua urang kali teh Pak. gaduh bakat, Pak. Heeh. Ya tas kesenian. Upami anjeunna mah seni tari, upami abi mah seni musik, ieu mah bakatku butuh, Pak. Sadayana bakat kebuduh mah. Tuh. Tah panginten murang kali teh nya lalatihanna teh di dieu we Pak diberdayakeun janten tempat anu Buruan. buruan sacangkewok tapi ya kanggo abdi mah panginten pengembangan seni tradisi Bar anjeunna teuing gitu. atuh. Namun, nanginya kitu ieu teh barudak tadi teh naon nya ngeluh Pak. Nuhun. Hareureun cenah di dieu teh janten Dukdak. dukdok cilih badung gitu tah. Mun da panginten kedah leluasanya gerakanna supados anu ningal teh aduh indah gitu jentre eces gerakanana. Tah nyarios murang kali teh ngaharewos kumaha cenah ambu upami di Mayang Sunda saurna teh. Anu di Jalan Peta teh nomor 208 budak. Dari abi teh sanes
tengah widian nangin eta aduh Bapak punten. Kahiji kirang uninga informasina kumaha. Ya kedah mayar panginten dunia teh nya. Udah malu Pak enuji pandemi kieu mah nya sanes. Bujang-bujang aduh kreditan Ya. panci oge. Terus tong boro bade latih ya caroge abi gitu tak acan usaha deui. Takkan kayak DP abi. Mun panginten ieu mah hoyong ka ieu lah nya Mohon urang teh. penjelasan lah Leres gitu. pisan mun supados masyarakat ya gini teh masyarakat luas ge gitu nya. Sanes ka urang we punten Naon, siniman naon. anu sanes kieu Oh, pae atuh uninga. geus tong ngomong wae anu bagian Oh, ieu mohon, supaya jentre. Heeh. Mangga. Bangga Pak. Kieu Ambu, Nuhun. ieu teh padepokan teh milik pemerintah kangge masyarakat. Dan saya pisan upami badaya kamonesan atau napi latihan di Mayang Sunda mah. Mung meureunnan SOP-na kada ditampu. Sapartos ngajengkeun heula dan di dieu teh seueur nu ngangge teh engke dijadwal ku bagian jadwalan. Tah eta ge sami upami bade ngangge kangge pagelaran kitu mung kangge pagelaran mah kedah ngadamel sapartos pengajengan heula. Satu minggu satu acan pagelaran eta ngajengkeun heula kadi kurasi gitu aya pangurasian. Alhamdulillah ada hari padepokan Sinmayang man teu ditarif. Istuni gratis. Tuh alhamdulillah. Kalau pesan eta teh pan anu milik pemerintah ada biaya-biaya lagi atas di APBD eta mah teu aya anu milik pemerintah teh ya. Anu danana ti masyarakat kene. Janten mangga ajengkeun we bade latihan mah kitu tah. Kayak dijadwal. Jadwal deui naon kayak disebarkeun. Fasilitas aya sapartos listrik, sona aya mangga diangge ku kangge kaperyogian masyarakat gitu nya. Eta sareng upami pagelaran mah nah, 1 minggu sebelumnya kedah ngajengkeun deui. Tah kitu rupina mah. Jantennya Mayang Sunda teh sanes mung saukur kanggo latihan tapi Sanes, kanggo tah, pagelaran oge gitu, ih. pelajaran. Da anu sakaterang ambu mah nya kapungkur ambu nuju gadis. Aya gedung anu di luar, sareng anu di lebet terus Pak. Ya, mohon outdoor sareng indoor. Outdoor, tah outdoor. Outdoor, Outdoor sareng indoor gitu dugi ka manyunnya. Mangga eta mah bade upami di outdoor langkung lega sareng teh hareureun ku kursi. Tapami latihan mah saya nama di outdoor. Saya nama di outdoor. Bade siangna bagai enjingna atau lebih sontena atau mewengina mangga kangge latihan. Jadi bah jadwal teh pangintennya kan tos tersusun teh nya tadi kan saur Bapak aya anu enjing, aya anu sonten, aya anu wengi. Tah dugi aya batasan teu Pak panginten deui gitu. Upami latihan mah kangge latihan mah dugi ka tabu salapan. Tabu salapan Lagi mohon wengi. Lagi eta mah non teh bisi ka warga gitu tah terus anjeunna ada warga terus kalem gitu tah. Nah eta mah dijadwal we dijadwal ulah dugi ka ieu ulah dugi ka wengi teuing lah. Jadi aya proseduralna nya mun jaden ngajengkeun latihan engke dikaluarkeun jadwalna terus engke jamna disesuaikeun sareng sanesna terus panginten kanggo saha wae Pak ieu teh gedung Mayang Sunda teh gitu. Ieu teh kangge masyarakat Kota Bandung. Saresna mah. Sapertos ayeuna ambu ngalatih ye di dieu. Tiasa digelarkeun. Digelarkeun tiasa. Nah, jengan deui bade ngagelarkeun. Pang-pang nama kesenian Sunda. Kurang ngamumule budaya Sunda. Nah, kitu tah rupina mah. Aduh, Eta pasaratan sanesna naon? mohon bilih gitu nya. Nya bilih gitu. Nah, panginten kieu Pak upami aduh kalintang bagjana gitu Bilih nya. nganggo BPJS gitu tah mah SKTM teh. KTP mah panginten banyak supaya Eta mah nu tanggal waron nangke. Oh. Sapartos ambu ayeuna bade latihan di dieu sa penanggung jawabna. laras Janten abdi pupungna tiasa koordinasi bilih aya naon gitu. Sareng nya wartos wae ka satpam gitu bade ngangge ka dieuna.
abdi dikoordinasikeun Pak Satpam gitu. Wah geuninnya ieu mah ka manajemen teh leres-leres gitu janten urang teh teu latihan blues gitu ya janten aya jadwalna aya ieu na terus pisan tanya warga Kota Bandung istilah nama tah ieu mah hiji deui Pak Billy sok aya kieu abi mah sanes warga Kota Bandung tapi hoyong tampil di Mayang Sunda da latihan mah teu bisa urang teh kumaha Pak aya program kanggo khususna kesenian-kesenian anu di luar daerah anu istilah nama Aya nggunakeun gedung gitu. Muhun tah gitu. Muhun sami di luar daerah ge. Namun aya prosedurna sapertos di kurator heula, di kurasi heula gitu. Bilih nganggena anu sanes kebudayaan teh padi bagus di kangge kebudayaan janten di kurator sami mangga bade luar Kota Bandung ge masyarakatna nu ngangge. Ai SOP-na mah sami disamikeun SOP. SOP namanya muhun da paketan aya tebih mah Pak latihanna ku ieu nya perjalanan janten ayeuna tampil lah gitunya istilah nama aya silaturahmi gitunya. Nah kalaresan upami kieu Pak di dia di Mayang Sunda itu atos berjalan anu latihan-latihan misalkan aya komunitas-komunitas naon wae gitu Pak. Seueur komunitas mah. Seueur pisan da itu hampir padat atuh jadwal teh di dieu teh. Mata kamu mah daya mah koordinasi lah sareng penjadwalan aya khusus. Aya jalmina khusus penjadwalan eta. Jalmina daftar kadinya tuh mentas aya nembe ka abdi ka kepala UPT-na karasan abdi pangkeun ye. Kepala UPT dai disbubar teh sanes gedung ge hungkul gaduhna teh. Gaduh teh di BCH ya. Di Cibiruna ya gedung ieu teh gitu Billy Ambu bade latihan di daerah wetan ieu Cibiru ka wetannya daya gedungna disbubar teh gaduh gedungna seueur gedung seperti ieu teh sanes di Padepokan Unggul muhun kan ari nu sanes mah Billy teh uningan teh nya banyak gitu ieu teh milik saha gitu kanggo saha kan gitu ya alhamdulillah enak tos jentre pangitan ences ti Bapak sebagai ulah hariwang ieu mah gratis. Pasti masyarakat teh walah ieu gedung segitu ageungna pasti mahal gitu Pak. Gitu Pak. Abi teh abdi kitu aku cing teh mayar sabaraha. Eta teh sok seueur ambu Abah ka abdi ge naroskeun. SOP-na kumaha, pembayaranna kumaha, teh sok seueur teh. Margina meureun teh acan kauningan batu. Tah ieu mah tos jentrenya janten teu kada ieu mah SOP we ditempuh gitu. Gedah ngemutan sabaraha ieu mah da milik pemerintah dibeana ge pemerintah tinu dana APBD. Tah upami ieu mah bapaknya atos sabaraha lami Pak tadi Mayang Sunda ieu mah bapak gitunya. Ngajabat sebagai kepala UPT Pak. Abdi teh tos lami tos aya 3 taunna. Alhamdulillah geuninnya Tos aya 3 taunna. Nya alhamdulillah lah sa lami 3 taun ieu teh seueur pisan komunitas. Nuhun. Seru ngarojong ramekeun gedung ieu teh pemilik pemerintah teh milikna pemerintah ramekeun budaya-budaya Sunda urang teh dari usaha deui atuh di nu mulena budaya Sunda teh lamun teh urang mah namina ge kampanye Padepokan Mayang Sunda gitu nya Padepokan Seni Mayang Sunda. Laras Pak Billy lepas Padepokan Seni Mayang Sunda ulah dugika saur Bapak teh mah ramekeun ulah dugi ka janten Padepokan Seni Mayang Sepi. Bisa si Amu. Iya atuh. Da Padepokan Seni Mayang Sunda mah kedah rame atuh. Aya ku Jaiponganna, aya ku Kacapi Suling, tembang Sunda seueur pengitanya. Mudah-mudahan kabarna cing janten destinasi wisata atuh. Eta beneres. Janten wisata-wisata nu dongkap teh urang nonton longser di Mayang Sunda sawarna cenah gitu. Insyaallah kebayuna mah kada kitu. Amin. Janten terprogram panginten bade kusaha deui ditinggalikeun ka wisatawan ka urang teh upami teh ku bangsa urang keneh. Komunitas-komunitas di dieu. Gitu pada same lah. Mohon. Abah geuninnya tos terprogram, tos terdata, tercatat geuningan.
pokoknya mah moal di engke Tapi abi mah anu bade teh ka abah Mayang Sunda. aya kapanasaran. Naon sok atuh Abah? Eta teh pasihan jatah latihan teh saminggu nah berakali gitu kan. Nah, kitu Pak Billy abi mah tiap dinten bisa Ya. nah gitunya. Disesuaikan sareng jadwal nu sanes. Hmm. Gitu, da ieu teh padat. Gitu. Upami ti Senin nepi ka Sabtu teh padat. Nah, tingali we paling jam-jamna nu tiasa teh. Upami Senin ti jam 7 dugi ka jam 8 gentos deui gitu. Mun eta panginten program latihan ya Pak ya. Mohon para Ka kumaha. upami kanggo Mayang Sunda nyalira ieu nah gaduh program khusus panginten Pak anu engkena panginten dirojong Mohon. ku komunitas gitu ta Nah, Pak. eta teh bade di aya program seperti teh. Nah, malam Minggu, nah malam Senena gitu. Aya komunitas-komunitas anu siap tampil. Oh. Kayak seleksi. Lamun ieu komunitas ieu siap tampil ditampilkeun gitu. Tatos program sareng dinas budayaan gitu nya. Jadi hasil latihan di dieu teh tiasa ditampilkeun gitu ka masyarakat urang kene. Hasilna Pak nya. Hasil Dan latihan. kita anu saur Bapak tadi akura naon tadi teh? Kurator gitu. Kurator eta teh kanggo naon teh? Ka kurator teh kayak pemilihan mana anu sesuai sareng tema gedung ieu. Oh. Upami misalkan Bilih ka anu nyawa ieu dianggo ngojay Gitu. atau seni-seni misalkan anu band-band anu hard rock misalnya gitunya. Mohon. Eta kumaha bilih gitu. Tapi nyanyina lagu Sunda gitu Pak teh. Tapi Ada gogorowokan. eta mah kitunya anu teu ieu mah nya eta tugasna kurator teh. Seleksina eta. Seperti dongkap ambu bade nikahan di dieu tadi Mohon. kurator heula ieu sesuai tidak sang tema. Amur nikah deui. Ih lain gitu Abah pan acan wedding urang teh, acan resepsi. Nya rek di usuk urang mah. Tapi eta periogi ditegaskeun panah Mayang Sunda teh tiasa kanggo eta abi resepsi duaan gitu. Oh, eta mah atos di ieu tos tiasa. Tiasa Kangge resepsi, kangge pernikahan, kangge hajatan tos tiasa. Oh, janten khusus Ieu mah khusus kangge ngomong mulai seni budaya. Seni gitunya. budaya. Alhamdulillah tuh geuning Abah si Abah mah juga nu wani we eta Mayang Sunda wedding urang. Alhamdulillah gini aduh apanya aya deui patarosan teh. Aya pangitan bilih gitunya engke kan di Mayang Sunda teh kedah terang saha kepala UPT-na kayak jajaran kahandapna teh dugi ka istilahna urang gok dinu pagelaran teh kasaha ye gitu aya tim-tim lah panginten Pak naon eta Pak? Ieu upami ka Mayang Sunda dongkap langsung ka manajemen. Aya Pak Yudi. Aya abdi ditu di wetan kantorna teh tah. Kayak Pak Yudi dicatet dina buku. Diajengkeun ka kurator. Oh, kurator teh anu tadi teh apanya? Da upami tos sareng kurator tos ACC, ke laporan di kabdi, laporan ka ibu. Jadi untuk ibu teh nyambut teh masihkeun we serat cul we kana di taroskeun deui nah di ACC teuna. Oh, tapi upami ieu Pak, itu kanggo pagelaran panginten nya Pak nya? Mun ngangge pagelaran. Atanapi kara izin-izin bilih gitu kan? Mun da. Ieu teh kan kawesan komo jamana namanya. Mun leres. Eta teh engke teh ti abdi ti UPT PSKK teh ngaluarkeun izin. Yen eta ditampi kangge ka rekomendasi ka kepolisian. Janten kepolisianna kangge keamananna. Janten gedung Padepokan Mayang Sunda terus kerjasama sareng kepolisian wilayah ieu. Wilayah Bojong Loa Kaler. Mun karesan ieu aya gedungna aya di wilayah Bojong Loa Kaler. Tapi kanggo milik warga Kota Bandung. Khususna umumna mah kanggo sadayana panjenengan. Seniman Sunda. Bilih anu sanes di mana sana Mayang Sunda di mana teh? Alamatna teh? Jalan Peta. Jalan Peta nomor sabaraha? Nah, eta nomor 8 gitu. 208. Jalan Peta nomor 208. Tuh ambu ieu mah di dieu mah ti leuwih panjang caket atuh ti tol Pasir Koja caket gitu. Caket eta Citylink geuningan tah Grand Pasundan caket pisan eta mah tengah-tengah. Aduh meni ieu Pak hoyong namanya tumplek eta kitu dugi ka istilahna Bapak ka Mayang Sunda sebagai kepala UPT teh anu angkatan ka sabaraha gitu nya. Hoyong dugi ka ieu abinya ngabudalkeun. Teras istilah nama panginten Bapak teh salami tilu tahun ieu teh aya suka duka Pak pangintennya. Ya. Nah,
Namina damel artinya sukana dukana sukana mah abdi resep lah kanu budaya Sunda karasan abdi sempat di abdi latar belakang di dinas pendidikan abdi teh jadi rada nyambung gitu nya. Nya ari duka mah biasa teh we ambu. Aya anu tos siap-siap demeng Sunda ka-cancel gitu biasa we sama. Aneh lah pada melarmanya aya suka aya duka gitu. Leres pada moal ti aya wengi aya siangnya gitu aya pamegat aya istri Ansip aya dreum. Tah leres gitu. Alhamdulillah lah Bapak masih sehat ayeuna mudah-mudahan semangat banyak karena abdi bade lebat ayeuna Pak ka Mayang Sunda. Daftar amunya. Bade daftar abdi soalna kami ari aya tos latihan teras pentas mah kan biasa ngembangkeun gitu nya. Ya gratis abah. Teu bayar. Ai manawi teh mayar. Tapi mah hiji deui nya banyak milih gitu. Abi teh meni pede gitu nya. Wah, teu mayar. Upami abi hoyong tampil teras dibayar ku Bapak kumaha teh asa? Lamun kitu mah kadang ajengkeun. Ajengkeun apa? Ajengkeun ka Dinas Pariwisata aya program abdi bade tampil gitu. Sok ajeng ke proposal, bisa ngajengkeun. Tapi dah tetep aya ieu nya Pak, panggil aya kurator. Oh, naik kurator lah mau. Nyalungna abah latihan nyalung. Latihan nyalung semangat deh. Nyalung geus Kan amu urang nyen proposal gitu. Siap lah. Urang habiskeun ka dia ya. Tapi naon atunya di leuteunana atuh kumaha atuh. Hapunten pada abi teh nembe ieu teh ngumbara ka dieu teh jaga terang warung paling mana. Tah eta terang warung amungan atuh. maklumnya ai pandemi kieu mah gitu. Aduh Bapak hapunten pisan. Diangurkeun. Ambu atuh teh di Patarosan. Bilih ieu Bapak ieu mah aya bade anu di ieu anu ku abdi teu kataros gitu tah Bapak tapi anu diugikeun mangga atuh Pak. Nya kangge ka masyarakat nu bade ngagunakeun gedung Padepokan Seni Mayang Sunda mangga SOP-na tempuh saminggon satu acan pagelarana kedah lebet heula serat proposalna lah gitu. Teu bilih aya nu naroskeun sabaraha ieu mah gratis tuh pisan. Mau latihan Bapaknya? Gratis latihan. Alhamdulillah. Mung kedah nyesuaikeun sana komunikasi sanes lah urang teh ulah bentrok nya ulah dugi ka. Jadi Lampes saha deui ieu? Simkuring Ajo bade perjogi ka Payuyus. Punten Payuyus di Padepokan Mayang Sunda aya tamu ngantosan Bapak. Bapak hapunten pisan waktosna ka wagal aduh Hatur nuhun pisan aduh tos meni diangurkeun hapunten. Kewe da pendak wae tiap kali ge sareng abdi ngobrol lah. Nuhun insyaallah Pak mudah-mudahan. Bapak hatur nuhun pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam hatur nuhun. Menang pencerahan geningnya. Merele, jentre, eceh Gening teu mayar amu. Lain ku teu mayar urang mah bakal dibayar. Abah, Astagfirullahaladzim. Ya si Cik. alhamdulillah. Ya Allah, doa teh dikabul. Kumaha eta jeung nyingsa tetep anjir bal itu? Abdi nembe tepang sareng Pak Yuyus. Oh, gitu mah. Ih, dipaparin acara di piwarang nyanyi di Mayang Sunda. Oh gitu. Oh gitu. Ayo yang terang teh lagu naon? Dong. Ih, lagu ciptaan Ambu. Amu, ciptaan amu. Kota Bandung. Tah janten aja ada di panglanceun ku Ambu. Amu mah nyiptakeun ge Kota Bandung, Mayang Sunda. Nu mana sak nu mana? Anu Kota Bandung. Nembe sar Pak Yuyus teh atas weneng anu Kota Bandung. Asa apa latihan lah bisa ngerakeun. Nya hoyong latihanna lah tiasa tumbuh. Oh, atuh Ya punya. amu mah tiap hari ge latihan. Mik Siap atuh. Kade umat ulah ngisin kan ya? Barengan amu bisa salah. Sarangan ku Ambu pan bade latihan. Ih, amu mah penari latar we atuh. Penari lapar we abah malah. Sareng Abah? Penari lapar. Abah mah sok ngisinkeun justru. Tapi Lapar sagara. bener, ulah ngerakeun sia. Tah, Insyaallah. Si kaluarkeun. Latihan di Mayang Sunda. Gratis dibayar.
Kota Bandung katelah kota priangan, kota kembang nu pinuh rasa kahemangan. Urang Bandung riung mungpulung sanajan heureun ku tangtung. Kota Bandung diriung ku gunung-gunung, dipasiep ku walungan jika pundung. Pangjug-jugan urang lembur, marka bingung kemanggih tungtung. Di kota Bandung banyak wisata, ya kota Bandung katelah Paris Panjapa. Di kota Bandung pusat seni olahraga, motona Bandung nanjurkeun Bandung juara. Ambu Kota Bandung katelah kota priangan, kota kembang nu pinuh rasa kahemangan. Urang Bandung riung mungpulung sanajan heureun ku tangtung. Kota Bandung diringkung ku gunung-gunung, dipasiep ku walungan jika pundung. Pangjug-jugan urang lembur, nyinglar ka bingung kemanggih tungtung. Di kota Bandung pusat seni olahraga, ya kota Bandung telah Paris Panjapa. Di kota Bandung pusat seni olahraga, motona Bandung nanjurkeun Bandung juara. Di kota Bandung seni olahraga, motona Bandung nanjurkeun Bandung juara. Di kota linggihnya nongkap ka dieu. Terus tadi anu eta saha? Eta teh. Eta teh Kang Ajo ti Sanggar Sawarna. Oh, Dongkap. aya tamu. Tah anu namanya Ambu Eno ti Sanggar Pramesti Tari. Ka dieu Gusti saung ieu mah saung silaturahmi. Iya. Iya, amu Abah Ajo amu geus lobak kana pagawean les lain kurang sono gitu ka eta barudak anu lalajo. Ih, lain gitu Abah ya. Urang teh kudu amit-amit tah. Tadi Amit-amit. amit. Mipit kudu amit, mimit turun ngalah kudu amit. beja. Mipit kudu amit, Ngalah kudu beja. mundur kudu Hah? pamit. Mundur ka pamit. Iya, tah Abah pamit atuh.
Ah, ku amu bahagia teuing abah mah. Ih, amu ge bahagia pisan. Hoyong nama 2 jam 3 jam Ya, ieu teh. pokona mung sakitu anu kapihatur mudah-mudahan mugi wae kapayuna saung ieu teh kasumpingan inohong-inohong anu sanesna. Ih, laras Ngaguar perkawis seni budaya oge nya ambunya. Tapi henteu seni budaya wae nya budaya. Naon wae lah Teu asa naon wae pokona mah anu kedah di uningakeun ka Anu masyarakat. diguar, Sadayana. anu aya manfaatna kitu nya. Aya manfaatna, aya barokahna. Nah, kitu amu Alhamdulillah hatur nuhun ka para wargi sadayana khususna ka bintang tamu tadi Inohong. Nuhun. Terus ka amu ena salagadupina pokona mah nya abi. Kang Darmando ge anu masihan ngored gitu. Tah kitu Aduh, abi tas aya jam. Iya. Abah atuh moal tutup-tutup Iya, enggak. Tah kitu atuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.